operasi yuk. Operasi naon? Mau kayam di budak lo kamari di palak. Ayo, kira aku dua anu wae tuh orang sampur barudak. Ayo, ayo. Orangnya persiapan ya. Yuk. Oi. Naon? Ayo orang operasi. Ayo. Itu. Kurang nyamper saja yuk. Yuk, ayo. Duh, iya awewe ngajak ngacet wae. Imam pacar orang euy. Ini direbut ke batur. Ku aing engke cabok anjing. Lieur boga kabogoh loba teuing teh euy. Tep, ayo orang operasi. Kayak orang ngacet heula jeung kabogoh urang. Ayo keburu loba jelema. Heeh. Ayo atuh buru. Engke. Lila. Ayo atuh. Yuk. Ay, gawat. Naon ieu teh? Operasi. Operasi. Ayo tuh. Yuk, yuk. Yuk tuh. Kurang susun lah rencana yuk. Ayo. Barudak rencana orang teh madog hayam. Ayo. Kabarin nyawa kayang. Tapi kudu yo jempe ulah riwu. Saha? Ayam saha asal ulah ayam urang. Lain udah ku kamari di palak bea. Ayo atuh. Ayo gaskeun OTW. Iya. Kumaha aman. Aman, Cep. Aman. Anjing goblok sirup anjing. Goblok kayak ayo ke dieu. Oh iya, ayam. Asik mana? Anak maraban hayam ah. Yuk, paraban
us dikerem tuh diberi dahar-dahar euy. Kur. Tit kur. Nah, hayam hiji aja can. Anjir. Nah, ayam aing euy. Anu madog ieu mah pasti ge. Anjing. Ayam madog ieu teh euy. Ayam semeni meuli mahal euy. Oi, kenaon? Ih, urang teh arekan urang teh meraban hayam. Kan urang teh jadinya anu madog ning hayam aing. Urang ya tadi kadenge hayam maneh kekuakan. Nya maneh kadenge beren anu madog. Heeh, meureun urang tanyakeun ka Rehan yuk. Atuh hayu urang tanyakeun ka Mang Rehan yuk. Yuk. Aduh, boga hayam euy. Iya menang tadi meuli. Wah, pasar urang teh gitu. Asli tadi. Itu tuh makarna ge. Urang teh asa kenal ieu teh hayam teh. Si bael. Ieu mah meuli di Meuli tiali tuh anyar si Ina ge Pak. Bael ge sarua. Si Ina panjang. Si bael mah ieu nabi jawer nabi panjang. Ieu mah sarua eta mah. Asli. Ieu mah meuli atuh di pasar. Geus hayu lah kurang buncit ya hayam. Ayo. Keur dahar. Itu budak geus tara balik. Arek caritakeun ka si Rehan. Jil, Euy, namanya kamari eueuh. urang teh kamari teh cicing di imah hoream ka mana-mana. Si Rafael kamari dipalak. Dipalak naon? Oh, abeasna inu malak. Kusaha? Wah, biasa barudak mendingan anu opatan eta. Eta teh sama nama biasa anu dipalak na teh dibikeun ka urang. Tapi pas di jalan dipalak ku baladan si Dozon, si Paujan. Oh, Asa kamari teh budak eta teh naon ngabantuan inu panen. Lalu nuhun pisan, inungna naon mere ka urang, nitah budakna. Tapi anyakal ngan dipalak ku barudak. benang deui ku maneh. Benang di dinya tadi amekan. Jil, Euy, isukan ngalah suluh yuk, orang menang sakieu tuh. hayu atuh ah. Tapi kudu ngajakan si Idil. Kemana uang ajakan? Nah, sukan we bakal nyamper gitu sakudeng dioge eta mah. Biasa ngobrol duaan pan orang teh mau batur hirup sorangan mah. Dil, kabeneran maneh ka dieu. Ulang si Ajil arek besok arek ka ngasuluh. Maneh taek mah. Hayo. Mah urang gitu menang sakieu loba. Arek ngobrol tadi barudak laluyan mah hayam jago duka orang curiga binang badog. Nu bener. Bener tadi teh orang teh ningali Tong aya-aya we lah. Tong seujon. orang campurkeun ya. Yo. Yo, ayo. Hei, mana nih? Dia mana? Dia. Ya, hayang mana di mana? Di pasar. Wah, Meuli tadi. asa kenal itu. Nah, sok ger lah. Iya, banyak dulu sih ya.